Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, biasana Kang Heri Supriyadi. Pihatur raubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-50. Sok sanajan peutingna rada kurang sare, tapi ari nyi eis jeong emaha acih maah tiwanci janari gede keneh oge geus papei kapek di dapur, sejanya yagi keun dahar unpi keun sarerea, pangpangna pisan maah pi keun bekel Si Geot anu rek miang Dewi ninggal keun kulawargana. Matak, teu heran, dina mangsa rek manjing waktu subuh teh rupaning hasil olahan geus ngajalagrak dina luhur dipan. Sing gede atuh nimbelna, elis kapanan jauh lalampahan anu kudu disorangna oge, ceuk ema aci, mangsa nempo timbel anu keur dijiun kunu jadi anakna. Pan badi ngadamel opat timbel, ema dua sewang sareng si ronggeng. Oh, nya, bener. Daging hayamna mah nyesakeun keun memuluk Si Geot wiwungkul, nya. Keur urang mah gampang, bisa meuncit Dewi. Bisa keun widewi sakedik mah kanggo bapa. Lah, teu pati neura keun ari digaring keun kieu mah, da geus gual gael kitu ngagayemna oge bapanya neh mah. Sareng kanggo Kang Irman wi atuh sakeurut wae mah. Ema acih teu nembalan Dewi. Sabot kitu, kurunyung Si Geot dina kaayaan semululungu. Aih, geus hudang geuning incun ini teh. Jung, giura si beungot heula, terus memuluk, celeng keungna ema acih. Si Geot mah tiba ngerengeh, sarta kebat muru tampian. Teu lila antarana, Mang Aput jeung Kang Irman oge pating kurunyung. Si Geot ka mana? Tanya Mang Aput. Keur ka Acai. Ema acih tiba ngareret sakeudeung, sarta anu saterusna maah anteng Dewi kana pagaweanana. Koloyor, gek, dus kitu maah Mang Aput ngadon si duru dina hareupeun hawu. Ari Kang Irman mah diuk dina dipan, jeung ema acih katut nyi eis. Naha dagingna disesa-sesa kitu, ema.
Kang Irman neutuk mitoha awewena. Keur maneh wungkul ieu maah. Lah, lebet keun sadaya nawi, kema. Ah kago, horea mudar Dewi bungkusna. Keur kitu, kurunyung Dewi Sigeot. Manita nginas, yot. Mang Aput ngaret ka anu anyar datang. Tibang nyerengeh Sigeot nama. Go, ngadon si duru digigireun akina. Tuh atuh, nyokot jojodogna, cangkeun nago kitu maah. Sigeot oge langsung cengkat ngarawal jojodog. Bareng rek diuk pisan, Sigeot maah rada kurang kerung mangsa nempo timbal kaopat anu keur dijiun ku indungna teh. Ema, sewur-sewur teuing ngadamel timbelna. Pandua sewang jeung babaturan maneh. Rencangan saha, Ema? Apan si ronggeng lin ngaranna teh? He, moal oge resepaun katuangan anu kitu atuh ari si ronggeng maah, Ema. Har, naha? Kuda si ronggeng maah? Kuda? Boh nyi eis, Ema aci. Pon kitu Dewi jeung anu sejena, nepi ka pating polohok mangsa ngadenge jawaban anu sarupa kitu maah. Jadi, si ronggeng teh lain jelema. Hehe, nya sanes jalmi ari kuda maah. Tapi, ari kuda anu teu ditumpakan ku jelema bisa nyampeur sorangan, kitu. Hehe, engkewi tinggal ku nyalira. Bingung rek nerangkeun meureun Sigeot oge ari ditanya kitu maah. Terus kumaha atuh ari yeu, da kagok geus dibungkusan. Hiji oge cekap, Ema. Eta maah kanggo bekel bapawi, pan bade ka kebon panginten. Dua wiatu, nya. Seueur teuing. Lebar, moal seep. Lah, dia, da jauh atuh lalampahanana oge. Embung kateterusan meureun, Sigeot oge teu nembal Dewi, gek digigireun akina. Mangsa Ema acih nitah memuluk oge embungeun, pajar teh hayang engke bari ngariung, sareng sena salat subuh. Ema acih teu bisa maksa. Ari Kang Irman, gura-giru bae ngoloyor ka tampian. Sabada sarolat subuh, dina mangsa keur ngariung bari memuluk di patengahan teh, ari wangkongan maah meh taya pegatna. Bebekelan keur babawaeun Sigeot,
katembong geus ngajergak dina kantong anu ukuranana kawilang rada gede. Kuengi tadi. Giot teh ngimpen kasumpingan ku Eyang Surya. Si Giot rutret ka anu diajak ngomongna. Lo. Eyang Surya luluhur lembur urang tea. Ema acih nepi ka molohok. Sumuhun. Ari kitu, aya anu ditepikeun ku Eyang Surya teh. Muhun. Saurna, wengi engke mah saena ulah ka amamana, sareng kedah ati-ati sareng iatna, margi bakal aya angin anu rada agung. Bakal aya angin gede. Muhun. Nanging, teu kedah seueur saur ka sasaha, cekap kulawargi urang wi anu terang maah, dawa wartos ka anu sejen oge bilih matak bujur. Ngadingi kekecapan si Giot anu sarupa kitu teh, pikeun sakedapan maah Mang Apud jeung anu sejena tibang silih reret bari katembongna semu hulang-huleng. Tah. Si Ronggeng, Ema, ceok si Giot semu ngosom, mangsa ti palebah buruan ngadenge jerehemna sorak kuda. Banget panasaran hayang nempo sigana maah, Kang Irman jeung Mang Apud gancang carengkat, sarta muru ka atepas imah. Nyiris jeung Ema acih oge gancang nutur keun. Bareng serok ka atepas imah, Kang Irman jeung anu sejena maah nepi ka ateu sirikna pating klohok, mangsa nempo wujud si Ronggeng anu panyangkanangan ukur aya dina carita dongeng. Dina mangsa indung bapa katut aki ninina keur barengong keneh teh, si Giot oge murunyung ka atepas imah. Ieu si Ronggeng teh. Mang Apud siga anu caan percaya kana tetempoanana. Muhun, Ki. Sanggeus nembalan kituna teh, kalayan antar pisan si Giot nyampour ke usi Ronggeng ka aburuan. Ema acih jeung anu sejena maah tibang pating polohok deui bae mangsa nempo wujud kuda aheng anu katembongna sakitu lindeupna ka si Giot teh. Dieu, Ki, bade nyabak moal? Si Giot surangah serengeh sarta gugupai ka anu jadi akina. Teuing siun, atawa teuing kumaha, Mang Apud maah siga anu asa-asa pisan mangsa nyampour keun ka aburuan teh. Ari si Ronggeng maah malah siga nu bunga disamporken teh, ngadon ludat ledot kana awak Mang Apud. Bagor kieu geuning, nya. Anu asalna siga anu sieun teh, ayeuna maah malah siga anu malik resep, sirah si Ronggeng teu eurun diusapan. Si Giot tibang nyerengeh. Sanggeus yakin yen eta kuda teh bener-bener lindeup, Kang Irman jeung Nyi Eis katut Ema acih oge gancang bae nyalampaurken. Kakara pugu oge ari nempo wujud kuda anu sarupa kitu maah, Mang Apud jeung anu sejena katembongna teh siga anu raresepeun pisan. Ari engkena, leumpang atawa hiberieu teh. Mang Apud niutup incuna. Nya hiberatu, Ki, paneta aya janjangan. Meunang nyobaan numpak. Lah, sok rupa-rupa wae aki-aki teh. Bisi labu. Ema acih rada dulak-delek ka salakina. Hehehe, iraha dewiwi, nya, Ki. Bilih kabujeng siang ayeuna maah. Upami katinggal keluarga maah matak gonjel umpan. Aya benerna meureun, ari si Giot geus ngomong kitu maah Mang Apud oge siga nu langsung ngarti. Sanggeus siap itu iuna, antukna maah si Giot amitan sejamiang. Ema acih anu katembongna siga nu pangdiuratna mangsa rek ditinggal keun teh, nepi ka ngecelak cimata sagala, sok sanajan henteu nepi ka corek inghak-inghakan. Kalacat si Giot kana tonggong kuda. Kantong bebekelan dicekelan ku leunggon kencana. Giot angkat, nya, assalamualaikum.
Sigio trutret ka kulawargana. Mang Apud jeunggu sejena meh bareng nembalan. Garapak, kalayang, geus kitu mah si ronggeng mimiti hiber. Mang Apud jeung anu sejena ngadadahan tiburuan, nepi ka angilesna eta kuda dina remeng-remengna kaayaan alam mangsa harita. Mingkin narahen bogain cucuan teh ieu maah. Mang Apud rutret ka sarerea. Nya. Rek jadi pinaon-neun atuh budak teh, nya. Kema aci satengah tumanya ka adirina sorangan. Nu penting maah daroakeun wiku sarerea. Perkara jadi pinaon-neunana maah teu kudu dipikiran, da unggal jalma oge geus aya patokan jalan hirupna sewang-sewangan. Anu utamana maah duakeun wi sing jadi jelema bener, sing jadi jelema jujur, sarta mangapaat keur diri jeung kulawarga, kilang bara mangpaat keur jalma rea maah. Nyiis jeung Kang Irman meh bareng arunggut-unggutan. Sanggeus ngawarangkong heula sakeudeung maah, Mang Apud jeung anu sejena oge pating koloyor dewi ka jero imah, da ari di luar maah hawana teh nyecep kacida. Panonpoe mingkin rerayang, kaayaan alam oge mingkin caang. Di sejen tempat, dina mangsa panonpoe keur miujeuhna genah dipake moyan teh, sababaraha kuda anu ditarumpakan ku Kipatih Bangkar Jaya sabalat-balat maah, harita teh geus ngalabring enggoning naruskeun dewi lalampahanana. Si jemblem jeung dua baladna, siga sasarita rumpak kuda panghareupna, da bubuhan salaku anu pangapalna kana jalan anu muru tempat jugjugan. Di hiji patempatan anu geus rada diukeut ka awates pilemburan legok muncang, si jemblem jeung dua baladna meh bareng ngareure-un keun kudana, mangsa rentang-rentang nempoan hiji di dedagan anu buukna jabrik semu gimbal, anu harita kasampak keur nagok dina kaayaan nonggongan. Aya naon? Tanya Patih Bangkar Jaya. Si kurai tibang nembalan ku jalan tutunjuk. Rada kurang kerung Kipatih Bangkar Jaya jeung anu sejena oge. Sabab, sanggeus disidik-sidik maah atrapisan, pakulitan eta jirim anu sapantaran jeung budak lautik teh, kelirna hideung semu hejo. Hei! Saha maneh? Jurwokna Kipatih Bangkar Jaya.
Eta jirim gancang ngaliuk, kalain katembongna siga nu rewaseun pisan. Si Kurai, si Jemblong, Jeong Patih Bangkar Jaya katut anu sejenna oge, siga anu sarua rewaseunana mangsa nempog di ube-ungutan eta jirim teh. Pika gilayun pisan atuda, sapasang panonna biurum semuhurung. Opat sihungna rololol tina juru-juru biwirna, sarta getih seger ngabulaeh mulas baham jeung gadona. Waduh, makhlukna nahaon eta teh. Abdi dalam mangkuranda nepi ka amolohok meh teu ngiceuk-ngiceuk. Herg, eta jirim nyanggereng siga nu ambek. Gajleng korosak. Geus kitu mah langsung bae eta jirim anu pika gilayun teh ngagajleng kana rurungkunan. Kipatih Bangkar Jaya jeung anu sejena, pikeun sakedapan maah tibang silih teu-teu. Persis pisan sareng jirim buta upami ditinggal tina wujudna maah Kipatih. Nanging, da jelas eta maah sanes bangsa lelembut, ceuk abdi dalam jalamarta. Heu makhlukna nahaon atu anu bieu teh, nya. Duka, Kipatih. Bade diudak. Teu kudu, mending oge tetep museur kana tujuan anu utama. Geus rada diukeut niurun ayuna mah ka pamegaran teh, nya, tembal Kipatih Bangkar Jaya, kituna teh ditungtungan ku ngajak nyarita ka si Kurai jeung dua baladna. Sonten oge dugi, Kipatih. Si ujat anu nembalan teh. Alus. Ari eta anu dihareup lembur naon ngaranna. Legok muncang, Kipatih. Kapanan, basa kapungkur abdi diberi ku parjuritna si dongkar teh, ku pameredihna tilas dunungan abdi anu aya di lembur eta. Si Jemblong gancang nembalan. Kekeke ongkoh maneh mah ti jati kembar. Muhun, tatangga lembur sareng legok muncang maah. Tonggo heunana, pisan. Jadi penasaran oge kaula maah. Aya keneh eueuh eta manusana teh?
Aya panginten, kapanan salaku pupuhu lemburna. Nyimpang heula kadinya ari kaliwatan maah. Mangga, Kipatih kalangkungan pisanda. Geus kitu mah abringan Kipatih Bangkarjaya narus keun Dewi lalampahanana. Palebah urut nagogna jirim anu tadi, sarerea ngarandek heula sakeudeung. Nepi ka apa timbiri gidik kabeh oge mangsa nempo bugang anak bagong anungan kari hulu jeung sapasang suku nuhar upna teh. Matak teu dilila-lila, sarerea oge guragiru bae narus keun Dewi laju kudana. Saluyu jeung pamenta Kipatih Bangkarjaya, saasupna ka lembur legok muncang teh, kebat bae si jemblong jeung dua balatna maah muru ka imahna Cep Danu. Saja jalan, ari anu wauheun maah, bisa gigireun rarengkuh tanda miajrih teh, sakur warga anu panggih nepi ka apating polohok mangsa nempo si jemblong jeung dua baladna anu kiwari geus jaradi gegeden karajaan teh. Badi ka amarana, Raden, tanya, saurang lalaki tengah tuh anu sigana maah salah saurang inohong lembur, mangsa pasanggrok jeung eta abringan. Rek ka imahna pupuhu lembur. Si kurai anu gancang nembalan teh. Oh ka palih ditu atu bumina pupuhu maah, warga nudu keun arah anu lalawanan jeung jugjugan eta abringan. Har, kapanan imah si Danu maah dibelah ditu, Lin? Tos senteu di pupuanku Cep Danu ayuna maah hieu lembur teh. Raden, digentos ku Mang Asnawi. Diganti, naha make diganti? Duka ka mana ari Cep Danu sareng bojona maah, dateu araya. Tisaprak aya kejadian aheng di Buminawi. Kekeker kejadian aheng kumaha. Barabat weh eta lalaki nyerita keun sagala kahengan, anu kungsi kejadian di imahna Cep Danu. Nepi ka apatik polohok si kurai jeung dua balatna katut anu sejenna oge. Eta meurun balukar muja ka asi dongkar teh, ceuk Kipatih Bangkarjaya. Muja. Giliran lalaki tengah tuh ayuna mah anu katembongna kurang kerung teh. Sok sanajan ngan ukur garis badakna wungkul, barabat weh si kurai nyarita keun perkara Rusiah Cep Danu jeung nu jadi pamajikana. Nepi ka molohok sarta bibiri gidigan eta lalaki oge ari geus nyaho kitu maah. Janten, salaresna maah anu salami ieu nyeba-nyebakeun parawan sareng orok teh Cep Danu, tanya eta lalaki, sareng sena si kurai cacarita. Heuku, saha Dewi atuh? Ari ayeuna, imah atawa pakaya anu ditinggal keunana, dicekel ku saha? Bumina mah tos bade runtuh. Ari tanahna mah digarap keluargawi, da mubadir batan dijembrung keun maah. Kumaha ari parantos kieu, Kipatih? Si ujak ngalieu ka Patih Bangkarjaya. Nyarek kumaha Dewi, urang langsung wi ka lembur ka pamegaran. Oh badi ka lembur pamegaran, Raden. Teu kungsi nembalan sarta teu kungsi amitan-amitan acan mangsa eta warga tumanya kitu teh. Kebat bae si jemblong jeung dua balatna maah ngokang tali kudana, sejana ruskeun Dewi lalampahan anu katunda. Tikeun sakedapan maah tibang gogodek lalaki anu tadi oge saliwatna abringan Patih Bangkarjaya saparakan cateh. Teuing naon ari anu aya dina pikiranana maah. Ngan anu jelas, tina teu-teukna oge jauh pisan tina rasa kataji. Pabeja-beja sigana maah, disaprak si kurai nerangkeun perkara Cep Danu anu muja ka abuta, warga legok muncang maah nepi ka ageun jeung Dewi, sabab katerangan anu katarima teh cocok pisan jeung kahengan anu kungsi kejadian di imahna Cep Danu. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi,
Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring. Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis kerasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarpuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa Ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng Rawarontek di channel YouTube Mang Augustin. Thank you.